Sampurasun jalmi, selamat wayah gini dong. Nya, cek aing ge si Kevin mah. Hari lapar daguan teu datang-datang, ari geus sareubeuh. Dul aya we hareupeun kios. Nah sarua kabeh gitu tukang cuanki ko si Kevin. Singkat cerita da biakeun penasaran, meuli we 5.000-an mah. Supaya keur ganjel perut teh hungkul. Tuh si Kevin teh can beres ieu teh ngaladangan cuanki teh. Torojol aya nasabah anu rek transfer mah, top up dana, anu rek tarik tunai. Intina mah lamun misalkan konter keur sepi, sama teh ku barang dahar, insyaallah nasabah mah da datang. Menurut urang eta oge ais datang mah arek nu dahar, arek nu modal, arek nu udud hanya kabae kumaha nasabah ari teh era mah. Hehehe. Ari ngaladangan sabari rek barang hakat teh sok tara fokus. Laret deui kana cuanki, kocek-kocek kana cuanki, baham geus ngaruy. Da ari teh da ieu mah tugas pekerjaan urang supaya nasabah terlayani dan tidak kecewa wel. Da pada butuh. Urang butuh kana transaksi, nasabah oge butuh kaperluanna transaksina dilayani dengan sepenuh hati. Parantos ngaladangan urang lajeng karena barang hakan jeung cuan kita atuh ulah poho sanguan meh seubeuh meh oge teu panas kana beuteung nanaon oge tuh belawak deui pokona mah mantap nyoh tuang kasadayana baraya cik dia saha anu sok ngeser cuan kieu sanguan komen intina mah jangan lupa barang dahar we.